Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ujang Nyai Incu Aki Mitra Dongeng Sunda anu satia di mana bae ayana. Wilujeng patepang deui dina acara Kileuksa Ngadongeng. Danget ieu Aki bade medar dongeng lalakon anyar anu judulna Sikabayan jeung Bujur Muning. Bagian anu munggaran. Sate acan Aki ngawitan ngadongeng sejak ngemutan heula utamina kanu nembe menakan channel ieu puntennya eta toel heula tombol subscribe, tombol suka, sakantenan bagikeun. Hatur nuhun. Kumaha lalampahan Sikabayan jeung Bujur Muning? Sumangga nyangakeun dongengna. Wilujeng ngadangukeun. Ujang Nyai di Tatar Sunda geus kakonsara aya tokoh fiktif legendaris anu katelahna Sikabayan. Sikabayan teh pinter tapi bodoh, bodoh tapi pinter. Dina ieu carios Sikabayan mineng gunem catur jeung Nyi Iteung nya tidinya manehna meunang ilham atuh jorojoy aya niat hayang usaha neangan pangupa jiwa pikeun maraban kulawarga. Dina hiji mangsa Sikabayan lelempangan di pakarangan, lila-lila ngajanteng, kuliat, heuai, terus diuk sila tutug. Geus kitu rumpu-rampa kana saku, gap kana bulu hayam, terus ngageret ceuli, sirahna lehek, dengdek, panona peureum hayameun tuluy pepereudeuyan. Keur kitu jebul Nyi Iteung ngajingjing sapunyere. Katara budina baketut hasem, samutut kawas tutut, malah mah kekerot bakat ku jengkel, amek jeung gregeteun. Kabayan, kunaon ceuli teh hayo wae digere ha? Kumaha lamun tos blong sia? Digawe ka ditu, kaluman kami mah neyona oge. Jeh, kunaon ari maneh jikan? Tema Sikabayan leuleuy. Nyi Iteung ngamang-ngamang sapu ari Sikabayan pok deui ngomong bari ngarobah diukna. Maneh mah manitaya bosenna kana amek-amekan teh. Sore isuk eueuh eureunna. Ulah kitu Iteung, matak tereh kolot. Kaloman tuh da boga salaki teh mani eueuh pisan guam. Sore isuk ngan ukur ngageret ceuli. Heug sing aya gadag atuh ngalah-ngalah suluh ka ditu. Ceuk Nyi Iteung bari nulak cangkeng. Hoream eueuh bedogna teung. Matak naon mun nginjem ka Abah? Mung sok ngambek si Abah mah. Bisi nagih ongko. Mangkaning kami boga keneh hutang. Sikabayan kalah pepereuman, terus sirahna dengdek. Nenyo pamolah Sikabayan kitu, Nyi Iteung beuki ambekeun, huntu kakerot bari garo-garo teu ateu. Ih, lalaki teh teu uyahan. Heug usaha atuh ulah ngajentul wae, tuh turutan batur. Curugna ngacir nunjuk ka gigir. Usaha kana naon teung? Nya kana naon wae atuh, kawas batur. Kan bae teu jadi menak oge asal usaha we anu halal. Tuh kawas Pak Haji miara hayam, miara domba, miara kelenci atawa naon we atuh. Sing aya guam hirup teh da jelema mah teu ngeunah dagingna. Tembal Nyi Iteung bari ti papereket bakat ku amek. Sikabayan cengkat lalaunan, sorot panonna rada cahayaan. Nyeh seuri sorangan terus mencerong ka Nyi Iteung. Bener teung. Asa diingetan euy. Puguh kami teh hayang diajar wisarwata. Naon ning teung?
Si Kabayan ngorejat terus nangtung suraseuri Umasep. Wira swasta belegug lain wisarwata ceuk nyitung bari manyun. Jeh, nyaulah make belegug atuh tong. Salah sautik mah di mana-mana ge menang. Rek kumaha atuh maneh teh Kabayan? Si Kabayan leleda rek nemalan teh. Gek diuk deui. Memeh ngomong menerkeun heula iket. Terus mencerong kana beungeut nyiiteung pok ngomong. Hehehe. Kieu teung. Akang rek badami jeung si Lamsijan. Pokona mah iteung ulah riwang. Akang pasti usaha. Pasti. Jika atuh ulah ulin wae gawe teh sing mikir hirup teh. Ya pan ieu oge rek mikir atuh ngomong wae maneh mah tong. Si Kabayan nangtung lalaunan ikat di pageuhan tali calana dipangrodkeun geus kitu keprok sakali nyeh seuri gandeang leumpang ngajugjug ka imah Lamsijan sobatna. Ari nyiiteung rada kaupahan hatena sugan we nyaan salakina aya guam geus kitu terus ngosrek sasapu di buruan. Si Kabayan teu kungsi nepi ka imah sobatna lantaran tepung di satengahing perjalanan jauh keneh oge sobatna geus nyerengeh seuri geus deukeut pok nanya bangun sono. Geuning maneh Kabayan? Rek ka mana oi? Jan, puguh ngahaja euy. Rek ka imah maneh. Allah, aya naon? Asararuwas teuing oi. Lamsijan kerung panonna melong ka si Kabayan. Ulah reuwas, da lain rek nagih. Puguh kuring teh hayang diajar wira swasta. Tah kitu Jan, wira swasta. Cik mentabong bolongan euy. Kira-kirana kana naon usaha tehnya? Oh gitu. Lamsijan nyerengeh terus kerung dari anaker. Kulit tarangna rada ngariut kawas heueuh mikir. Rada lila mikirna teh. Malah make jeung lelempangan sagala. Leungeun katuhu nepakan tarang lalaunan geus kitu pok ngomong. Ke kumaha nya euy ke lanan sabar Kabayan. Kumaha lamun ngingu lauk koi? Mung teu boga balong na Jan. Ngingu puyuh atuh. Lamsijan sumanget naker. Si Kabayan gogodeg. Mung leutik nogna. Maneh mah nyahayang naon atuh. Da usaha anu badag mah kudu gede modalna oge. Lamun hayang anu gede nogna nyangingu muning atuh. Tembal Lamsijan bangun kuciwa. Tapi si Kabayan mah mending ngorejat terus emprak. Tah, nya bener. Eta Jan. Plak nepak tak Lamsijan satarikna anu ditepak ngarenyag. Ari si Kabayan pok ngomong deui. Bener. Nuhun Jan. Kuring satuju ngingu muning mah euy. Maneh teh memang sobat anu sajati, sobat anu hebat, sobat anu cerdas. Nuhun Jan, nuhun. Boga duit nanya. Lamsijan jebi semua. Wah, duit mah urusan gampang atuh Jan. Pan aya abah. Malah mah moal dilila-lila. Ayeuna oge rek ditepungan. Pasti merek adijang modal usaha mah. Lamun keur meuli rokok moal merek. Sabab si abah mah teu resepeun kanu sok udud. Si Kabayan nepak dada terus nyerengeh paroman bunga. Mani agul boga abah galak jeung medit teh. Galak-galak oge boga kuring mah. Yuk maneh rek milu ka imah abah Jan? Moal ka bawaku sakaba-kaba kuring mah.
bari nage rek nempo balong bisa saat jigwe didoakeun sing hasil. Atuh Jan, jung rek ka balong mah. Nuhun nya Jan. Mane geus mere bong bolongan ka kuring. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua sobat papisah. Si Kabayan ngagedik ka kaler rek nepungan mitohana. Ari lamsi Jan mah mengkol ka kenca. Terus kalandeuh rek nempo balong. Harita teh langit lenglang. Hawa seger dina tangkal loa kadenge sora manuk recet patembalan jeung baturna. Kawas anu milu bunga ka si Kabayan. Kacaturkeun di hiji imah. Abah jeung ambu keur dariuk di tepas ngobrol uplak naker. Anu diobrolkeunana tayalian iwal ti urusan pangabutuh sapopoe, ti mimiti urusan harga uyah nepi ka perkara hesena neangan gawe. Ti satukangan imah kadenge sora domba ting berele. Ti deukeut leuit kadenge aya sora anak hayam pating cariak. Rentang-rentang katenyo aya si Kabayan leumpang ngadeuketan. Beuki lila beuki deukeut atuh jog anjog kahareupeun imah barang datang teh serenge seuri. Kabayan, ari maneh eling teu? Cek si Abah bari mencerong kawas anu teu pati resep kadatangan kuminantuna teh. Ari Abahnya eling atuh bah. Iraha uing gelo bah. Temal si Kabayan gek diuk dina bang barung. Ari paroman si ambu katara ngariuk. Semu-semu bang kenu kawas anu sieun diinjeman duit. Laina naon Kabayan. Eta we euy. Bet sura-suri kawas anu gelo anyar. Cek si Abah deui. Naon kagabah teuing bah. Si Kabayan nyentak bari mencerong. Nah sia disebut gelo anyar bet ngamek. Si Abah kabawa nyeuneu. Ngadenge kitu si ambu nimrung. Tapi ngomongna ayem semu ngahina. Amek kapegung eta teh Abah. Panona ngadilak terus jebi. Nah make amek kapegung. Kumaha aturanana ambu. Dan naon oge kudu puguh jajaranana. Cek si Abah bari red deui ka si Kabayan. Amek kapegung. Sabab ari gelo geus hayang setan can datang eta teh bah. Cakakak si Abah seuri. Sugema ngadenge kitu mah. Si ambu oge nepi ka ngagik-gik seuri. Hatena sok puas geus bisa ngalelece ka si Kabayan. Mana horeng si Abah jeung si ambu teh sarua teu pati raresepeun ka minantu teh. Boga Abah jeung ambu teh sarua gelona. Si Kabayan reuwas terus nungkup bibirna. Pok deui. Bit, henteu ketang. Hampura Abah, ambu, Abah kemu. Diuk nangis terus endekak sila. Barang ngadenge si Kabayan nyebut kemu, burilak panon si ambu ngadilak. Haok nyentak. Naon sia nyebut kemu ka kami? Tuluy molotot bari nulak cangkeng. Jasa anu nyebut kemu. Ujang nyai hanjakal pisan. Waktosna parantos seep. Kumaha nasib si Kabayan salajengna? Naharek hasil nginjeu modal usaha ku cara kitu. Antos waleranana dina carios si Kabayan jeung bujur munding bagian anu kadua. Kanggo dinten ieu sakitu heula nya. Permios cag.